deui, sakedeung deui we. Jang pangawakeun cai nu mek ngeureuyeuh ka sawah, bapak maneh oge geus ka sawah. Cai disimpan di mana? Ka mana wae atuh maneh teh di Arab kita tadi kolot pages di heula isuk-isuk kan ukur bisa sare we maneh mah kunaon atuh. Gila, udahan budak teh. Ini dia bahasa ina. Tuh, dia tuh telat-telat teh atuh ti mana maneh teh. Terus sing karunya ka kolot teh. Belaan subuh-subuh. Sok sanajan bari tunuh. Ngabelaan maneh teh. Nah, anu dibelaan anak kakak cicing we hare-hare gitu. Sok bantuan anggur mah. Geus enam. Kulantar setik deui tuh bantuannya inung maneh tuh kekuatan pare ka dieu. Gimana tuh, Bang? Sok mah tuh ku abi uang pantosan. Ngasok atuh anteurkeun sa bapak maneh ka itu. Ieu paren ieu. Sok mana wen. Pangulan. Ini emangmu. Ayo maneh ti mana wae atuh Jang. Tah kitu bantuan kalau teh lain baung we nu diheulakeun teh. Emangmu ti radi dieu. Wah, di subuh di carang-carang tihang di dieu teh. Maneh mah molor we atuh. Di depan mang tuan. Jung, bawaan ka itu. Yo, aku tekan di dieu sakalian. Nyaman kayak kadinya. Di mana, Mang? Tuh, si ditukene jeung cokotan tah. Ieu. Kayak tuh. Heeh, sok. Aya kopi jeung ududna we, Jang. Eueuh pan, Mang. Kunaon atuh? Mau heula atuh Jung. Di mana? Di mah aya Lin. Tanyakeun si Akang tuh aya eueuh gitu. Bah. So, Mang mau mana udud sareng kopina cuma. Pogo abang tadi teh pogo tuh dina palang dada geura jeung cokot. Di bumi. Ngadiakeun tarap kudu petak tarap ti geura ari rek sinit-sinitan. Di bumi. Di bumi canak. Dul. Mbak, ya kerupuknya ya. Si kakak ngakak teuing. Main sedahat kan? Hujan. Sok atuh barang dahar. Mangmu. Ya tuang ngelak. Ya Jang. Sok atuh berada lahar barudak.
budak besok mah orang pegawai di Hanca gebugeun ulah ukur cari cing wae sok orang bareng-bareng Nyatu ku abi ngagebukna bah. nya sok Maknya jang gitu ngebrak teh. Sing Kumaha? bener atuh. Kumaha tuh mang? Sing bener geus sok dicontohan ye. Sok atuh. Tah kieu cekel sing badag, sing tarik keprakeun. Tuh. Cina marurag. Baheula mah ku si Abah di pepatahan teh kieu ye. Cekel sing tarik. Ameh murudul kabeh nya. Jurus terakhir di si Abahnya tinggal ke. Mang ningali. Wah! Tuh tinggal di beak kabehnya. Rata mang. Sok ajaran manehan. Di kanjaran abi mang. Sok nur. Tepuk. Ningali. Ade pokoknya mah. tuh geningan si Adu Keteangan. duh lain ngurang dua Yalah ke bantuan lakos. Tadi we turun heula. Bantuan heula bantuan heula kon. Ulah we ulin bantuan heula sok. Balik ka kalangan batur cari mah kamari oge. Jangan anaknya mah. Namanya tuh udah bisi lila orang main bantuan lakos ya. orang jalan dulunya yep jang Kayak orang itu. kotor yang nak ya dikeun acun tadi ya aku usupna dikeun jang usupna jang ayaan dia mah nyamut ayaan ya mah euy jang ya anjir jang sukeun ada lepas buka usupna buka teh acara ya teh di lapang areueuh ya teh ting kamarana barudak teh kararasa ka mana tuh ya medar we teh boga lang layanganna Ini kayak mana nih di dieu? Ini jeung urang ya? mana Urang nuturkeun barudak ka itu. apa tuh Lah, dia pakai tuan. Kami urang seringan bos. Tuh, euy geuning barudak. handap teh aya lah Woi, mana nang asa? nganang atuh tah Wadah. Wih, mantap mantap. Sokah gede. tah ya mah dia dua sebenarnya gebok dua Geus di tadi ki. Aing urang giru langsung ka dia yang ngurak yang pais eta dulu. belut Udah ngeunah. mungkin di belum lah oge Kamari di wae budak teh. Galengan menang mopok di cecegan we. Intip ku aing kebrag sia. ampun mang Ampun. Sia. Kamu.
kamari geus kieu.